tos kieu. Jika teu gablok dosa nepi ka haringan. Goblok sia. Ayeuna mah urang datangan Bima nya. Tanggung jawab aing Coba mantap aing mah hayang nyaho tepungane aing mah teu sieun ku Bima. Kikieuan teh aing mah ngaheureuyan wungkul. Aing nyatria ayeuna mah kikieuan teh ngaheureuyan. Gentleman aing mah kasieun. Nah kitu tadi. Sanajan Bima dibantuan ku anakna Gatot Kaca teu sieun aing. Teu sieun kumaha ari Kak? Gatot Kaca mah hareupeun aing depak teu sieun. Wah, asli Kang. Tabe Gatot Kaca mah. Buset. Matak aing mah teu sieun Gatot Kaca. Apa sih Gatot Kaca? Anu mana? Eta nu ceulina leutik sebulan nih. Si goblok si edan. Kurang ajar siap. Uluh. Gusti. Nu agung. Aduh. Ada petir di siang hari. Alah rior. Pasti atuh. Alah naon ieu? Saha nu ngababuk aing? Tapi bina teuing sia teh. Lamun curi ngajirim lamun menta jelema nemongan ka aing ye. Saha? Jager soreang aing ye. Wah, iya. Macem-macem ka aing ye. Dengekeun di negara Amarta aya nu ngaran Gatot Kaca, hareupeun aing depak ku aing. Keun atuh. Tangih ge suntangan ka aing. Eta. Gatot Kaca mah ayeuna si lain macam-macam kain awas ku aing kabina-bina nyaho maneh Gatot Kaca dudungan aing Gatot Kaca teh dudungan aing paning gelo aduh agan nah anjir naon ieu dagan teh anu ceulina leutik sebelah saha? Halo? Eta mah lain leutik sebelah, pareum sebelah. Volume, kirang volume. Cebot, tabdi ulan. Aing rek nanyakeun ka sia bener sia maling layang jamu sekali musada. Saur saha agan abdi maling? Aing nanyakeun sia maling teu. Abdi mah teu maling agan ngan nyokot teu bebeja. Eta teh maling, henteu ai kadegeun sia. Teu biasa. Bangsat sia ari agan nyebut bangsat ke batur kade kan. Teu meunang kitu. Dibikeun syukur teh dibikeun paehan ku aing. Naon agan teh kade sia kadegeun? Agan kadegeun. Uluh. Lah, kade sia hit aing. Ngaderekna ka ji. Pasti atuh. Bodang di mana tot? Mau Tunjung ngahejeun di pacilingan. Rame teh keneh tuh tinggali. Alah ampun. Da sia. Agan ampun. Kadegeun si layang jamus moal tiasa anggap. Sia bangsat eueuh. Edan dulu. Nyir kieu jadi bangsa teh ripuh nih. resikona kan. Lagi dibikin si layang jamus moal tiasa kan. Sia candreng si mabi. Ai. Aduh. Dibikin moal tiasa kan. Aduh, kejira lah. Perkat. Kana hulu angan aja lah. Alah. Sakali dibikin moal tiasa. Aduh. Dibikin moal tiasa kan. Aduh, acak. Kalau anjing gitu. Udah siapa lagi? Wani si maling layang jamis kalau salah kade sia. Nyaho aing lurah tamtama negara Amarta. Terang akan kade sia maling. Waing dibere dahar jeung segala rupana kade sia maling aing kade sia maling.
aing ka mana negara Amarta wani-wani ngariceukeun aing bakal nyiharapan sia. Bari sia. Sia bangsat, bari sia. Ala ka heureui. Alah, kayak sekedap agan ki ampun agan. Duh. Bari sia. Bari ari aing kudu ka mana? Nepi ka gulang kaper kieu, bangsat nyarekan ka aing. Bari ka itu sia. Ka mana? Ka itu. Aduh, si goblok. Wani we sakit. Saha nu itu? Tah juragan anom, demi Allah teu, bapak teu. Tas eta. Hitut bau sangu sia teh. Nya dadarna tai. Urang ajar nya bangsatnya hitut. Nya mita majar aing ceuli leutik sabeula. Fitnah bener. Pot. Abdi ulan. Ari sia nu maksudna maling layang jamu sekali musada. Agan abdi mah teu maling demi Allah henteu. Agan mah fitnah. Ari eta layang jamu sekali musada di sia. Simun di abdi. Ngan abdi mah teu maling, nyokot teu bebeja. Eta teh maling. Henteu agan maling di mana? Cik tanggung jawab sia. Lamun sia teu maling naon? Tanggung jawab sia. Ke sakedap agan abdi ulah bakal disiksa, agan abdi terieur. Disiksa wae abdi teh. Agan terek milari katerangan atau babari nyiksa abdi teh. Tadi nama dengan keterangan ngan sia ngalonyeng. Nya ulah nyiksa tuh, Bro. Coba bapak aing sebut, Bro. Padunungan. Ah, bungan mah nyiksa tuh dah. Nya. Cik, tanggung jawab sia naon? Maka disebut teu maling di naon? Punten agan sakedap punten pisan ieu paralun anu kasuhun hampura anu diteda ninggalin ka pamri. Naon sia? Dupi layang jamu sekali musada ieu teh lambang kagungan nagara mana? Cobi. Negara Amarta, negara Amarta tinggi. Berarti ieu layang jamu sekali musada teh nu saha? Nu negara Amarta. Dupi negara Amarta lebatna saha? Jero na negara. Nya rakyat kapijing pamimpinna sadayana kalabat abdi rakyat. Bener, tak abdi rakyat mana? Rakyat negara Amarta. Tadi saur agan ieu layang jamu sekali musada teh nya eta anu bogana negara Amarta. Abdi rakyat negara Amarta. Di mana maokna? Nya nu negara apa eusina negara teh rakyat. Ieu teh nu negara eusina negara teh rakyat. Berarti ieu teh barang negara, barang rakyat. Ai abdi rakyat mana? Rakyat negara Amarta. Berarti nu abdi. Nama kan disebut mau. Palebah mana mau ka abdi? Tuh ngarti aing, kieu we. Abdi teh gaduh rokok. Kade sia rokok ilegal. Henteu. Abdi teh gaduh rokok dititipkeun ka pun bojo mah, ka pun bojo teh ieu panyimpenkeun dina lomari rokok teh. Uloy, enjing-enjing eta rokok dibantun ku abdi. Kalabat mau teu. Henteu, sabab nu sia. Tah, ieu ge kitu, layang jamu sekali musada teh nu rakyat negara Amarta, abdi rakyat negara Amarta, nama ka disebut mau. Goblok sia. Ai sia maksudna naon? Abdi teh maksudna mah hoyong terang naon eusina ieu layang jamu sekali musada. Edan sia. Goblok sia. Sia hayang muka layang jamu sekali musada, hayang nyaho eusina. Si mohon dek kumaha nya mana dibuka goblok sia. Goblok naon ari agan? Aing teu wani. Lacek aing Kakang Yudhistira teu wani muka layang jamu sekali musada. Tapi lah sia hor. Ieu teh aya nu wanieun eueuh. Atuh naon beung aya nu wanieun heug cara ricing. Si Edan. Yang neke we aing ieu. Ku sia geus dibuka. Parantos. Goblok sia. Naon eusina? Ende kepo. Pengen tahu ya. Sok. Jadi geus dibuka ku sia parantos dibuka ku abdi. Naon eusina? Moal beja-beja. Aya meureun. Beuki keuleuh we aing geus sia. Sawios agada.
Da abdi mending abdi we teu geuleugagan. Jadi ku sia geus dibuka parantos agan. Naon usina? Teu kirang sareng teu langkung ieu mustika layang jamus kalima sada hartina dua persaksian diri urang ka numur bengalam. Jadi nyerek deleg teu aya di pangeran salian ti Allah nyaksi tina tekad ucap lampah yen teu di pangeran salian ti Allah kadua yen Muhammad Rasulullah. Ikrar pengakuan diri jalankeun ku anjeun. Luyu dina mangsa agan di istrenan salila jadi aparatur negara di ieu negara disumpah diungkulan ku kitab kumaha sumpahna demi Allah. Setiap demi Allah tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah luar tidak dengan nama Allah disebutna jalir janji leres ingi ayeuna abdi bade neroskeun ka agan upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna nya dosa doraka bener karinge mut teh agan ayeuna jadi pamimpin nah tega rakyat dipimpin ku jelema doraka gara-gara janjina anjeun teu bararupi goblok sia. Apaan agan janji dina mangsa agan jadi pamimpin teh reknya dedeh ka rakyat aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teh eling ka rakyat. Teu kawas dina mangsa kampanye apaan araranjeun teh ini ka rakyat ngadeuketan sia ka rakyat. Janji murulu ka rakyat dina mangsa kampanye mah anjeun gajalan goreng diomean masih can angeus diangeuskeun bari jeung dititip-titipkeun dina sprakna ulah salah pilih tapi geus ngajedog anjeun ayeuna tempo ka rakyat nu nabeuh nu ngampar nu seubeuh nu lapar era anjeun tingali kitu patut anjeun jadi pamimpin teh sedengkeun hiji pamimpin kade ulah ngabogaan pamadegan yen pamimpin hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna angkat harkat derajat rakyat teh nah teu meunang si Cepot ayeuna kikieuan nyaeta ngungkapkeun rasa kaprihatianana ngadon disiksa kudu kieu patut dilindungi ku undang-undang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun nagara jeung bangsa. Bari jeung sosorangan anjing si Mabdi teu mawa ormas. Teu mawa masa sorangan aing mah nyaho. Teu anarkis. Jeung teu ngaruksak. Jeung moal ngaruksak deui sabab abdi hayang nyaho eusina ieu layang jamus kali musada sing horeng persaksian diri antara jisim jeung kuringna nyaeta nuju kana hiji. Tapi naha anjeun marojeng Jawa. Ngolemar anjeun urang atur. Dalam mengicipan maka kaulah Kang Jeung Rama si Cepot ditang takwang di tukang. Percanten Aden. Bapak aing ditutunjuk edan.